dingaranan maling, dingaranan preman, komo ningali istri anu reunceup nganggo perhiasan mah wah diincer gitunya. Salindungkeun ka Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lungsurna di kebon, di sawah. Naon anu ngabahayakeun? Bisi di dinya teh aya orai anu keur ngarengkol. Kan ari urang ngadoa mah ka Allah, meureun ku Allah teh dipengkolkeun lengkah urang teh teu kana orai, kitu nya. Sabab lamun nincak orai dimungkinkeun macok bahaya keur urang. Naon deui bahaya di kebon di sawah? Bisi aya beling teh, bisi aya cucuk teh, kabeneran urangna teu disenal, salindungkeun ka Allah gitu. Ieu agung pisan manfaatna, katanya. Kan ieu teh